Sabangor-bangor na orang, can pernah buka puasa jeung daging atah. Sabangor-bangor na orang, can pernah sholat tarawih milan imam. Sabangor-bangor na orang, can pernah ngadosenan keur kuliah subuh. Sabangor-bangor na orang, can pernah nyese baju koko make sunlight. Sabangor-bangor na orang, can pernah buka puasa nepi ka kembung. Sabangor-bangor na orang, can pernah nyenget petasan di bulan Rejab. Sabangor-bangor na orang, can pernah hadarmi keur azan. Tuas bos. Sabangor-bangor na orang, can pernah jajan es campur pakai Aida. Sabangor-bangor na orang, can pernah sholat tarawih make sarung dikiekeun. Sabangor-bangor na orang, can pernah salat tarawih make helm. Sabangor-bangor na orang, can pernah ngabogaan guru ngaji. Sabangor-bangor na orang, can pernah buka puasa jeung bala-bala. Jeung naon atuh? Jeung daging. Sombong amat. Subscribe channel Oyan Project. Channel Oyan Project. Channel Oyan Project. Oke guys, mungkin segitu video kali ini. Terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa subscribe, support channel ini terus. Utama sama orang-orang Kadunenggang. Wah, mantep. Subscribe pelanggaran. Pokoknya subscribe terus, comment, like, and share. Oke, mantap. Bye.